Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi-wargi nu mulia, sumangga wargi, insyaallah wang telaskeun deui serial dongeng Sunda. Jawara Sakti ti Gunung Sembung, Jaka Sembung, karya Bapak Jair Warni, bagian ke-80. Salam baktos kasadaya wargi bae, mudah-mudahan urang sadayana sapapaosna aya dina ginanjar kawilujengan sarta sapapaosna dipaparin panangtayungan ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sumangga para wargi. Wargi-wargi nu mulia, sanggeus ngaringsekeun tugasna nyaeta ngabantuan rahayat lembur Cilimus jeung sabudeureunana. Kalawan dibantuan ku tilu jawara awewe nyaeta si tilu malati, Rizka, Risma, jeung Rani. Nyaeta sasatna mah ngababa di hiji kiai nu murtad nu nelah Ki Subeni. Satuluyna mah Kang Parmin saacana indit deui lumaku. Manehna teh nyarita heula ka si tilu malati. Yen si tilu malati tiluanana teh sasatna mangabogaan jasa nu katida gedena ka rahayat pangeusi lembur Cilimus oge ka dirina Jaka Sembung. Lantaran cenah geus loba nulungan. Tapi pangwawadi Kang Parmin teh wargi, yen si tilu malati wayahna ulah nganggap kahiji manusia teh luar biasa. Saul Kang Parmin, yen di dunia mah teu aya manusia nu luar biasa. Ku kituna diharepkeun pisan ku Kang Parmin, yen si tilu malati teh teu ngadewakeun manusia nu bada bae oge. Anu sababna teu aya manusia nu sampurna. Jaka Sembung nyontokeun dirina, yen cenah bareto si tilu malati sigana mah nganggap ka eta jawara teh salaku hiji dewa di dunia silat. Tapi Kang Parmin oge mertelakeun, yen geus katempo ku si tilu malati kabisana atawa tingkat wawasen jeung jajatena Kang Parmin teh dina ilmu silat teh cenah teu satungtung buuk lamun dibandingkeun misalna jeung ilmu silat nu dipiboga ku Kiai Subeni. Wargi nu mulia, sanggeus rengse pasualan di eta lembur mah dina hiji poe nu lumayan renglang. Kang Parmin miang deui sanggeusna pamitan ka sakabeh pangeusi lembur Cilimus di wewengkon Kuningan Jawa Barat jeung oge teu poho ka Ranti, Rizka jeung Risma alias si tilu malati. Kalawan ngarasa berat hate maranehna teh nganturkeun Kang Parmin nepi ka wates desa Cilimus. Sarta maranehna oge syukuran kanu Maha Kawasa yen desa maranehna teh kiwari magus bebas deui tina gangguan hiji tirani nu dilantarankeun ku hiji kiai cabul nu ngaranna Kiai Subeni. Babarengan jeung Kang Parmin alias Jaka Sembung
Maranehna geus hasil kalawan mucekil ngababad Kiai Murtad. Wargi nu mulya, nu satuluyna mah Kang Parmin, murid utama Ki Sapu Angin jawara sepuh ti wewengkon basisir eretan Cirebon. Neruskeun deui lalampahanana, tapi jiga nama henteu terus kabelah kidul. Kang Parmin balik deui kabelah kaler. Nu saterus nama laju lumaku ka pakaleran, lantaran pancen nu kumanehna dijalankeun teh jiga nama geus lumayan hasilna. Saluyu jeung tugas anu dibikeun ku guruna Ki Sapu Angin nyaeta ngumpulkeun para jawara Tatar Pasundan nu mibanda sumangat juang tur ngabogaan jiwa pahlawan pikeun sabilungan bebela kalemah cai katut bangsa jeung rahayatna. Kang Parmin terus laju lumaku bari manehna mikir kalawan antengna keur ngagidik ka tebeh kaler. Dibelah ditueuna ngajegir puncak Gunung Ciremay tembong nu ngajega bangun nangtang menta diperuhkeun. Sajajalan Kang Parmin geus bisa nyimpulkeun yen tina lalakon-lalakona salila ieu ti mimiti bajing ireng tepi ka numpes Kiai Subeni geus hasil aya belasan malahan puluhan jawara nu dikumpulkeun ku manehanana. Wargi tina lalakon bajing ireng geus hasil ngahimpun sababaraha jawara, di antarana nyaeta Neng Roija putrina Bek Marto kapala desa Kandang Haur nu neulah bajing ireng, oge Sikinong anu engkena mah jadi hiji jawara wanoja. Tina lalakon si Euslem ti Muara Bondet kapan jelas kartana sorangan nu geus hasil diajak pikeun sabilulungan ku Jaka Sembung. Tina lalakon Bargola Ijo Jaka Sembung geus hasil ngumpulkeun sabaraha jawara nu sakti di antarana Kiai Subekti Ahmad, Teras Anwar jeung Ratna putrina Kiai Subekti Ahmad. Nu satelas nama tina lalakon Raja Begal ti Gunung Ciremay kapan Neng Ranti jawara sakti talah Gunung Ciremay geus biluk ka Jaka Sembung. Hartina bisa diajak sabilulungan pikeun nyeuhkeun panjajah ti bumi Nusantara. Tina lalakona guguru deui ka guru nu kadua nyaeta ka Begawan Sukalima di ampir puncak Gunung Ciremay. Kalawan papanggih jeung kulawargana nyaeta ramana jeung dua adina geus hasil ngumpulkeun jawara-jawara eta nyaeta ramana Lang Sutawinata, adina nu lalaki Kaswita jeung jawara istri atawa wanoja nu neulah Sri Ayuningrum oge adina Jaka Sembung. Wargi tina lalakon numpes lalawa hideung, Kang Parmin geus hasil ngumpulkeun belasan jawara, di antarana jawara nu naulah Umbang, oge jawara nu ngaranna Sundanta, oge jawara istri nu ngaranna Mirah, oge jawara hampir sudah tanding nu ngaranna Sikaki Tunggal jeung sejen-sejen deui belasan jawara nu ngabantuan dina raraga numpes lalawa hideung oge geus sapuk pikeun bajuang ngabelaan lemah cai katut bangsana. Wargi tina lalakon numpes atawa ngababad Kiai Murtad Ki Subeni kapan geus hasil ngumpulkeun tilu jawara wanoja nu neulah si tilu malati nyaeta Rani, Rizka jeung nu panggedena nyaeta Risma.
Alhasil dina pangumbaraan jaka sembung nyaeta ngalaksanakeun pancen guruna Ki Sapu Angin ti basisir reretan Cirebon. Jaka sembung geus hasil ngumpulkeun puluhan jawara. Kukituna wargi dina eta poe sanggeusna ngarengsekeun tugasna atau pancena dina ngabantuan numpes atau ngababa di Kiai Murtad jeung pangeusi lembur Cilimus nu dibantuan ku Siti Lumalati. Kang Parmin geus bisa nyimpulkeun yen pancena teh geus lumayan cukup bisa ngumpulkeun loba jawara-jawara nu mibanda jiwa kapahlawanan atau jiwa pajuang pikeun sabilungan bebela kalemah caina. Kukituna Kang Parmin boga paniatan pikeun mulang heula wargi nyaeta ka Desa Kandang Haur, nyaeta lemburna Neng Roijah alias ti Bajing Ireng. Kebat lumampah jaka sembung ka tebeh Pakaleran. Di wilayah sabudeureun Gunung Ciremay teh, utana-mana mah di lamping Gunung Ciremay tembong pamandangan nu katida endahna. Sajajalan jaka sembung mireungeuh para patani nu saragut macul di Sarawak. Pare-pare nu warnana hejo ngemploh bari di satukangeunana Gunung Ciremay nu ngajegil pageuh jujul ka angkasa raya. Estuk matak nambah kaendahan alam di sabudeureunana. Pamandangan nu katida endahna teh bangun nu ditata kalawan rapi. Lir ibarat goresan hiji lukisan nu kacida endahna ti nu maha kawasa pisang pencipta. Puncakna nu kukuh pengkuh alias megah gagah perkasa, nembus cakrawala, bari halimuna umpal-umpalan di luhurnya eta di langit lir ibarat kapas raksasa nu ngambang di luhur. Rentang-rentang wargi jaka sembung diri ibarat sajilim badan papakean nama memang basajan wae papakean jawara silat nu make beungkeut sirah nu warnana sarua jeung kain sarung nu meulit dina cangkengna. Kang Parmin terus ngetlik laju lumaku kalawan sumanget nu ngagedur sarta ngadorong dirina pikeun ngalawan jurang-jurang nulung kawing jeung lamping-lamping di sabudeureun Gunung Ciremay. Upamana bae eta jawara teh manehna langah saeutik bae wargi. Tan wande bakal tigurawil sarta tangtuna awakna bakal ngalayang alias ngoleang ka dasar jungkrang nulung kawing wargi. Para wargi nu mulia, Kang Parmin alias Jaka Sembung terus laju lumaku ka tebeh Pakaleran sejak mulang heula ka Desa Kandang Haur. Lantaran manehna deuk nepungan Neng Roijah alias si Bajing Ireng katut ka warga rahayat masyarakat dirinya nu sabagiana geus dianggap dulur petku hinis ku manehanana saperti kula warga Bapak Kinong. Katut anakna meureun ayeuna mah geus rada gede lantaran bareto mah masih keneh leutik wargi. Tapi kapirengna ku Kang Parmin yen si Kinong teh bakal hiji jadi ahli silat awewe nu hese tandingna. Wargi nu mulia, di palebah lamping Gunung Ciremay nyaeta di palebah wewengkon Neng Ranti atawa padumukan kula warga Ranti. Kang Parmin teh
asana teh hayang nyimpang heula. Lantaran manehna teh inget ka si Aki Patani nu bareto kungsi nulungan ka manehna nalika jaka sembung harita teh sasatna beakeun bekal wargi. Kapaksa manehna minang saraya ka eta Patani teh pikeun digawe di sawahna. Lantaran lalampahana teh sasatna badarat wargi. Sanajan manehna hayang nyimpang heula oge ka eta lembur, terus bae Kang Parmin teh laju lumaku. Kalawan sabar saka penggancang saka pengalaunan. Di paloba hiji lembur nyaeta lembur eta teh pasisi-sisi jeung hiji leuweung geledegan. Kang Parmin teh lempang nalalaunan. Lantaran manehna teh geus ngarasa capek sarta tetep miharep manggihan hiji warung. Teu lila wargi tembong aya warung sangu. Alhamdulillah gerentes Kang Parmin. Sabab manehna teh geus sabaraha jauhna ngalaksanakeun lalampahanna teh geus rada burit oge sabenerna mah. Katempon aya hiji warung di eta lembur. Kukituna teu ngangkekeun deui ngagentak Kang Parmin gagancangan lengkahna muru eta warung sangu. Satepina ke eta warung wargi. Kang Parmin terus diuk bari ngalesotkeun dudukui cetokna. Kumanehna disimpen di luhureun bangku kai nu ayana di hareupeun warung. Manehna nyusutan cikesang dina tarangna ku sarung nu disilangkeun dina dadana. Wargi kaayaan eta warung teh bener-bener tumaninahna keur kalawan di sakudilingeunana dilingkung ku tatangkala nu rajeg turu gelede sarta ngagumpluk jang daunanana linduk ieu. Sedengkeun angin ngahiliwir lalaunan di wilayah sabudereunana hingga urang teh asa kapepende jeung bisa betah jiuk sababaraha jam lilana di eta warung. Nu bogana eta warung teh hiji bapa-bapa nu umurna kira-kira 60 atawa 70 tahun. Sarta kumis jeung janggotna ge ampir setukuis kabehanana. Kang Parmin rada pohon oge tetela eta warung teh nu kungsi ku manehna bareto di anjangan nalika manehna indit ka tebeh pakidulan. Pak, punten. Dupi teu kampung nu namina Telantang nya apanya tepang deui. Kang Parmin imut ngagelenyu. Tumanya kasih bapa bari ngageberan awakna ku duduku cetokna. Muhun kasih bage ya kapungkur kantos ka dieu. Muhun kasih. Kinten-kinten setengah jam ti dieu mah lembur celencang teh. Mapah mah itu waleran nu boga warung bari manehna ngocekeun cikopi. Punten Pak. Telah ngadamelkeun teh tubruk nu amis lajeng sangu sareng rencangna naon bae lah. Kang Parmin menta ka nu boga warung nyaeta kadaharan nu utama nama sangu bari teu poho mesen nu sok dipikaresepna nyaeta teh tubruk teh wargi. Oh, mangga tasep. Heke antos sakedap. Walon nu boga warung bari sok manehna mikeun sagelas kopi nu geus dijieun. Wargi tirohangan belah jero ka kuping nu pating barakatatak
atampi pating barakatak salesurian kalawan tarik naker. Sababara urang lalaki jika naker pogot bae marahin domino alias gaple. Manehna teh genepan wargi. Dua di antara nama dedegana memang pikas sebereun jeung pangawakana tegep make kain sarung nu nyilang dina dadana. Saurang deui badana lintuh make pakekean belang-belang sarta nu saurang deui mah badana teh kuru make baju bodas sarta bedogna nyolegreng dina sarangkana. Nu sejenna mah basajan bae papakeana lir ibarat Kang Parmin. Maranehna teh make tali dina sirahna kalawan sabara rupa warnana teh. Aya nu beureum, aya nu hejo, aya nu bulau, aya nu biru jeung sajabana. Ku Kang Parmin eta jalma teh direret manehna ngagerendeng. Biasa di warung ieu mah teu eureun aya we pamainan teh. Duh Gusti, kumaha nya nyarek. Ceuk Kang Parmin manehna satengah manghanjakalkeun kana pagawean eta jalma-jalma nu main gapleh bari ditumpangan atawa judi wargi. Tapi Kang Parmin tetelah henteu nalek atawa ngawawadian ka eta jalma-jalma teh. Utamana mah sanggeus nu boga warung datang mawa pesenana lengkep ka tidak. Kasep, ieu mah teu kedah digalih ya kasep. Ieu mah gedang kenging di kebon palih kulon tu nu bapa mangga we raosan cobi. Oh, hatur nuhun Pak. Nuhun pisan. Ceuk Kang Parmin nganuhunkeun dibere sapiring gedang menang masian tukang warung kalawan teu kudu dibayar. Wargi nu mulia kataturkeun poe geus burit. Panon poe geus condong katebeh kulon kalawan kalangkang jalma ge geus manjangan. Kang Parmin amitan sanggeus babayar ka tukang warung. Sok sanajan burit rek neruskeun lumaku mulang ka Pakaleran sejak ka lembur Naneng Roijah desa Kandang Haur wargi. Sok sanajan harita teh wargi lalampahana teh sasatna kaluar ti eta pilemburan teh norobos ka hiji leuweung anu memang jarang kasaba ku manusa. Tapi di sajajalaneun teh wargi alam endah pakampungan pasindangan adidharma jadi mulia kelayan kali sapu jeung sabudeureunana. Kang Parmin terus badarat laju lumaku lalampahan. Siga manehna indit wae balikna ge teu make ieu jalan perintis nu dijieun ku kumpeni Walanda. Nu menta loba korban ti rahayat leutik ngawanguna. Tapi manehna nempuh lalampahan ngaliwatan jero pilemburan. Sabenerna geus cukup jauh oge lalampahanna teh dina eta poe. Sapanjang jalan ngan tangkal nu pating jeleg-jeg baradag tur rungkun kakayon saliara nu disorangna ku eta jawara. Bubuhan meureun eta leuweung teh arang langka kasaba ku jelema bisa disebut leuweung ganggong simaganggong, leuweung si Sumenem Jati. Kang Parmin sok sanajan kayan geus ampil leupreupan teuneng ludeng ngetlik ngasluk di eta wewengkon nu pinuh ku kakayon sarta teu dipake matuh ku jelema. Kawan-kawan manehna oge manggihan hiji dua jalma nu keur di leuweung jiga namah naluaran tangkal kai peuting-peuting pikeun dipake suruh di lemburna atawa mungkin bae dijual. Wardi
Kang Parmin sakitulilana teh can bae anjog ka pilemburan deui nu dieusi ku manusa. Tapi kalawan sabar tur tawakal nikreuh di eta pileuweungan geledegan. Kawan-kawan anjog kaleuweung anu sakuring bungking pinuh ku rupa-rupa kakayon sarta teu kasaba ku manusa, iwal sarupaning sasatoan atawa oge ngasruk di leuweung nu kaayaana geueuman jeung pikasieunun. Tapi Kang Parmin mah wargi bubuhan manehna mah jawara nu asak dina latihan, boh lahirna atanapi batinna sama sakali teu keder atawa teu keder atawa seber. Sabab manehna hiji jawara nu bisa disebut lalaki langit lalanang jagat, lalaki nu gagah perkasa, kalayan mibanda rupa nu kasep ngalempeleng koneng lila dewa kamajaya, dibarungku istiqomahna hate anu dipinuhan urasa keimanan jeung katakwaan ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Kang Parmin terus laju lumaku ngasruk leuweung. Tepi ka akhirna mah manehna anjog ka hiji tempat nu lenglang tul lolega. Jiga namah manehna geus anjog ka salah sahiji pilemburan nu mangrupa lembur singkur mandala singkah. Lembur nu rada nenggang tul jauh siga lembur tadi nalika manehna jajan kadaharan. Wargi nu mulia, antuk namah ku sabar jeung tawakal na Kang Parmin badarat lalampahan. Katingali ti kajauhan jika nama ngagumpluk pilemburan-pilemburan nu beuki rame jeung beh ditueuna teh teu jauh ti dinya deui nyaeta lembur-lembur di wilayah nu sawewengkon jeung desa Kandang Haur wargi. Para wargi nu mulia sinareng bagja, sumangga urang simpen heula di handulu museum lalampahana Kang Parmin. Wang tunda di hanjuang siangna manah nu setla. Wang caturkeun kaayaan jawara nu sejen di antarana karta anu geus dibarengan ku Neng Ranti. Eta dua nonoman teh tetela wargi geus paheyeuk-heyeuk leungeun. Kahiji pikeun bajuang babarengan jeung Jaka Sembung, nu kaduana nyaeta sejak ngaheyeuk jeung ngawangun rumah tangga wargi. Karta kalawan dibarengan ku Ranti neruskeun deui pancen tugasna pikeun ngumpulkeun para jawara nu ngabogaan sumangetul ka jiwa pajuang sajati. Utamana mah tugas Ranti jeung Karta teh di wilayah Pakaleran Jawa Barat, saluyu rejeung lembur pamatuhana sarta Banjar Karang Pamidangan Karta nyaeta di wilayah Muara Bondet. Eta dua jawara nu tingkat pangabisana ampiran mapakan Kang Parmin teh. Sejangah himpun deui kakuatan pikeun ngayakeun pemberontakan dina ngabebaskeun lemah cai nu dipika cinta tina belenggu panjanjahan kumpeni Walanda. Neng Ranti oge Karta teu beda ti Kang Parmin saparakan canu sejena. Manehna oge terus laju lumaku di wilayah Pakaleran. Kalawan sinar panon poe nu moreret di wewengkon basisir Teluk Cirebon. Wargi nu mulia, Karta dibarengan ku Ranti oge geus hasil ngumpulkeun sababaraha jawara nu bakal sabilulungan dina paheyeuk-heyeuk leungeun pikeun bajuang nyieuhkeun panjajah Walanda jeung kanca-kancana di bumi Nusantara. Wargi nu mulia kalih bagja,
Kang Parmin jiga nama geus tepi ka lembur nu dituju na wargi. Kacaturkeun dina hiji poe, panon poe beuki condong ka tebeh kulon, nu mimiti lalaunan deuk nyumput di belah kulon dina suku langit. Sinarna nu ngabarasa teh biasa nama anu murub biar utama nama lamun berang lalaunan beki mudar sarta warnana teh siga beureum nandakeun yen berang bakal sageuwatna baganti jeung peuting. Manuk-manuk dina luhur tangkal katembongna teh geus baralika sayangna. Sawatara eta pangeusi lembur desa Kandang Haur nu ngalakukeun tugasna salaku muslim ngalaksanakeun salat berjamaah di tajug atawa di imah sewang-sewangan. Kacarioskeun wargi di imah Bapa Panghulu nu ayana di palebah sisi jalan desa nu ngabulumbung. Tembong hiji cahaya lampu cempor nu mancer tina lolong kerang bilik. Sababaraha urang lalaki jeung awewe gesat-gesut arasup ka eta pakarangan imah Pak Panghulu teh sarta geblus ka imah Pak Panghulu nu lumayan gedena. Jiga nama urang teu telat pisan, Pak. Ceuk salah saurang ibu-ibu tina rombongan eta teh kalayan nadana teh jiga mangmang nalika eta teh kadenge sora azan ti kajauhan hawar-hawar wargi. Henteu mah jawab hiji lalaki nu tetela eta teh pakinong wargi. Henteu mah henteu. Ieu mah kakara azan isya mah paling-paling ge papanghuluna keur ngadaguan urang euy. Bukinong uluk salam kanu boga imah bari ngetrokan panto. Assalamualaikum. Punten. Teu lila wargi. Long we panto teh dibuka ti jero. Cahaya lampu anu sumirat keluar tina panto mertelakeun beungeut-beungeut ti tamu nu dararatang. Oh, aranjeun sok lalebet sok. Ibu Panghulu nu geus wawuheun ka eta dua jalma teh geuwat manehna ngaku ka tamuna supaya asup ka imahna kalawan marah mainaker. Bapak sareng ibu aya ceuk hiji pamuda nu awakna sembada jeung rada jangkung gede oge keker. Sumuhun tangtos anjeunna teh ngantosan ka aranjeun sadayana ti tadi mangga lebet-lebet. Wargi teu lila oge Papenghulu ngajak ka para tatamuna pikeun diuk dina amparan samak nu geus disadiakeun sarta rek mimiti ngawitan acara akad nikah ti dua muda-mudi atawa nonoman nu kacida kakoncarana di desa Kandang Haur wargi. Para wargi nu mulia rupina bagian ka-80 dicekapkeun dugi ka dieu heula wargi. Hatur nuhun kana samudaya perhatosanana, hapunten kana samudaya kalepatan sareng kakhilafanana. Mudah-mudahan ageng manfaatna. Sim kuring kang Asep Dewan sapara kanca sekali deui salam baktos silaturahmi ka wargi-wargi sadayana.
Sekarang mudah-mudahan urang sadayana sakulawargi sapapaosna ditangtayungan ku Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sumangga para wargi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.